karek. Aja kumaha ge. Bubar gitu juga ser, iya acara udah keras kan? Oke boy, Miara domba teh dua, domba beka dua anak. Ayeuna geus kalobaan merenungkan kadulur anu di lembur, babalak anu di desa, ulah kage kelahiran, ulah nanyakeun jaluna, apresi aja di masalah, isi jadi pita, ulah turut campur sabab kita domba kuring naik ka dieu. Domba kuring di angon-angon ku kuring atur nuhun dipareupan ku kuring anak kendang mah mirip awing. Domba kuring di angon-angon ku kuring si Awing orang mana ya? diparaban ku awing hamilna ge ku awing saha jaluna Abi, mana jaluna saya seru ya dia. saha jaluna mah domba aduan sagaru Hajar karek coy. kos kardos saralala Sok aparayun ya duga hajat ya. Bos heleran ya. Boseleran Bos domba ya. miara domba teh dua domba beka dua anak Asik-asik. ayeuna geus ngalobaan bos kardus